Assalamualaikum. Salam, aya si Akang, Mang. sehat Kang. Tuh, hawu nih panas kene geus naon tuh? Lentik ieu lah biasa nyeun ieu naon minyak. Minyak. Menang galeno na loba, Mang. Wah, galena mah aya samet lah. Tuh, kayak kuring bagian tuh, Mang. Sok atuh da makanan khas si Amis aya galeno teh. Mang, tek nanyakeun kuring. Nya. Ari bi enah eta saha ayeuna nu ngurus lamun gering? Ogenan ieu teh keur bingung mamang ogenan masalah bi enah teh. Heeh, arek diperjuangkeun ku mamang. Eueuh anu merhatikeun ayeuna teh. Yeuh, Mang, ayeuna mah geus jongjon. Jongjonan Tadi- kumaha ieu? Tadi kita kuring teh ka kawali. Heeh, Nya, aya rame ieu teh naon? Kuring teh asup Mang nya. heeh. Eta aya launching, Mang. Launching. Heeh, launching. Launching anu sok disasada gitu. Lain, eta mah kirincing atuh. Oh, Ya, launching ieu Mang, program gubernur anu disebutna teh nyaah ka indung Mang. iraha. Tadi Mang Herdiat nu launchingna ge di ditu. Jadi ayeuna mah aya program pamarentah Heeh, di gubernur nya. sing nyaah ka indung. Heeh. Aduh, hade Jadi kacida. kieu Mang anu disebutnya ka indung teh Mang nya. Kumaha tah? Emak-emak anu garering, anu perlu dibantu, layak dibantu, Heeh. anu teu mampu. Teu mampu pisan. Heeh. Eta teh engke mah diperhatikeun Mang, dibantu Mang ku pamarentah. Eta teh. Lain ku pamarentah hungkul Mang. Ku TNI, Polri, Heeh, ku tantara tentara jeung polisi. jeung polisi. Heeh. Eta teh wajib Mang mantuan. Eta mah geus salah sahiji program ti gubernur Mang. Ke ari umurna sarua. Umurna 55 tahun. Aya nu 55 tahun Mangnya eta mah layak pisan dibantu lamun Nya. misalkan teu mampu. Tapi Mang teu kapatok ku 55 tahun oge Mang, lamun sakira-kirana teu mampu mah wajib dibantu ku pamarentah. Bebeujeuh Mang yo. Ti mimiti bupati, kepala dinas, camat-camat, nepi ka kepala desa ge diwajibkeun ngabantu Mang. Aduh, hade kacida Hebatnya. program pamarentah hebat sakitu mah. Tah, Bener ayeuna mah jadi Jabar teh istimewa we gitu mah. Itu mantapnya ka Bener. indung Nah, Mang. ka indung. Eta Pak Herdia tadi. Pak Herdiat nu launchingna tadi naik Pak Herdiat teh. Ngumumkeun eta Mang launching. Aduh, Singnya Kerja. kalau jadi indung teh. Hebatnya. jakal mamang teh ka ditu. Da mamang keur ngelentik meureun. Tapi da bener. Ari ngaran-ngaran Kabupaten Ciamis mah tiba heula ge nyaah Nyaah ka indung. ka para lansia Heeh, nyaah bener. kanu teu mampu Heuh, nyaah atuh, nya. Ciamis mah. Kata mah di ana jadi program Kata mah program bener ti pada di Mulyadi pada eta. di Mulyadi Oh, KDM teh nya. Pas launching ayeuna Pak Herdiat pas keur ulang tahun ka ayeuna Pak Gubernur Pak Gubernur ulang tahun Kang Dedi. Kang Deddy Mulyadi eta. Aduh, meureun kudu ngucapkeun urang duaan. Mamang sok ngucapkeun kurang rek ka Maenah. Hah? Hayang nempo Maenah heula teuleung kabejaan ka Maenah. Heeh, bari jeung tempo jigu akangnya. Nya Kaayaanana mah enak kumaha-kumahana. tah kitu nya. Kami akang langsung bebejang ke Pak Herdiat. Nya kela ka Pacamat meureun urang ngomong, Tah gitulah. "Mamang galeno agehan." Nya, nuhun informasi nanya. Yuk, Sing nyaah ka indung, Heeh, sing siap. nyaah ka Maenah. Pan Maenah teh kolot urang Heeh, sarerea. Hayu Mang nya. Mangga. Alhamdulillah pamarentah ayeuna geus nya mika nyaah kanu jadi indung, geus mika nyaah ka rakyat anu kurang mampu, geus mika nyaah ka rakyat anu miskin. Oke, simkuring ti atas nami Bewara Ciamis ayeuna BCA ngahaturkeun wilujeng tepang taun kanggo Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mulyadi, mugia dina tambihna yuswa sing ngajantenkeun hiji barokah kanggo anjeunna, panjang punjung, panjang yuswana, ageng milik rezekina tebih tina sanes kanten balai. Simkuring Mang Pentil oge anu nembe Kang Gani ngaturkeun wilujeng kanggo ka Bapak Gubernur Jawa Barat.